Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Salam rahayu berkah salamet kanggo sadayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadaya dina danget ieu pribados aya di hiji kampung nu aya di wewengkon Tasik Pakidulan nyaeta Kampung Cigalontang Gunung. Sapertos biasa wargi-wargi pribados sejam mulangkeun katineng ka mangsa-mangsa nu tos kalangkung. Wargi-wargi sadayana kalaresan di wewengkon aya hiji bumi anu mencil atanapi mencalnya istilah Sundana kanggo ningal kaendahan alamna. Hayu urang sasarengan sareng pribados tinggal kumaha kaendahan anu aya di ieu wewengkon Cigalontang Gunung wargi-wargi sadayana. Tuh warga-warga sadaya dipalih ditu katinggal ku urang aya hiji lengkob atanapi legok. Dipalih ditu oge aya hiji bumi anu kalintang mencilna. Pribados seja silaturahmi kapalihan itu warga-warga sadaya. Wargi-wargi sadaya kaleresan ieu aya hiji bumi anu kalintang mencilna ti tebih ti mana-mananya anu aya di payuneun. Tuh kadituna pagunungan hungkul wargi-wargi. Di dieu seueur hayam oge di dieu aya kahirupan wargi-wargi urang anu aya di pagunungan. Oh sakumaha anu kauninga kapali dituna wargi-wargi sadaya eta kebon pinus. Anu sapalihna lebet ka wewengkon Garut wargi-wargi palih dituna. Tuh wargi-wargi sadayana tos katinggal nanti katebihan hiji bumi oge kapalih dieuna aya hiji saung anu biasa sok diaranggo ku para patani nu aya di ieu wewengkon kanggo leureuh atanapi panyimpenan pare sareng sanes kanten hasil tatanen anu aya di ieu wewengkon. Ayeuna urang tiasa ningali kaendahan alam oge silaturahmi ka anu gaduh ieu bumi anu kalintang tebihna ti ditu ti dieu wargi-wargi sadaya. Hayu urang tinggal sasarengan keayaan alam anu kalintang endahna anu aya di ieu wewengkon. Oh wargi-wargi sadaya ieu cai nu kalintang herangna nu aya di palihan dieu wargi-wargi sakumaha nu kauninga ku urang ieu aya hiji bumi alit anu wargi-wargi urang nu aya di palihan dieu. Hayu urang tetenan kaendahan alam nu aya di palihan dieu wargi-wargi. Aya di. Assalamualaikum. Aduh nuju usum panen Pak. Enten. Para tahun Ibu di palih dia Pak. Nya ieu mah bubuara gitu sapertos kieu. Oh. Di serang di kieu teh. Uyut pancen ngabedah ka pungkur. Oh, mohon. Oh, jantan ieu mah istilahna mah ti karuhun ka karuhun turun tumurun gitulah pamisaur Sunda mah. Oh, mohon. Tapi da upami di lebatan oge agreng sigana teh nya panya upami sapertos wengi gitu aya usum panen mah osok sigana. Oh, mohon. Anu nyadak mah komo aja bodoh atuh kudu capek. Mohon. Lebih iya anu kadituna nu Ibu keneh sami. Atanepi sanes. Oh. Kakak
Oh iya masa saturunan lah. Alhamdulillah. Ini tina ujang tina caket lapang bapak teh. Oh mohon. Tutupan. Terus kadang mah tutup kajegan. Upami ieu mah panginten upami tos garing memuruh kan harta atan piku nyalira. Upami ku nyalir mah asa kabayang gitu ratusan karung. Mohon. Tapi dah ibu salares nama di kota mu istilahna sawangan urang hungkulah karaos ku abi ibu. Di kota kitu-kitu keneh da mending keneh araya keneh nu di Karampung, Pak. Tah eta hungkul. Jadi dia mah anu nyadap seueur keneh pangintennya. Tapi ka etang ieu nya sapertos ningali abi hayam ngulampreng ge made careuh berog biasanya lasun. Tapi aya Oh Bapak hatur nuhun pisan ieu ngabujengan deui kanu sanesna. Ibu, mangga Ibu nuhun. Iya bade ngabujengan. Mangga hatur nuhun abi teh tos ieu tuang Ibu. Hatur nuhun Ibu. Adi ya batu jang. Tah ieu bade sakantana ieu heula ieu. Mangga Ibu, Pak. Assalamualaikum. Tah wari-wari sadayana di palihan dia seueur wangunannya anu sok biasa diaranggo ku para petani atanapi wargi-wargi urang nu aya di palihan dia. Di palihan dia oge kumpit paranti ibak upami sausuna mah tampian oge balong-balongna anu masih kene curcor caina herang wargi-wargi sadayana sakumaha nu kauning aku urang di palihan dia anu kalintang suburna ieu nu aya di wewengkon Cigalontang Gunung Tasik Pakidulan. Wargi-wargi sadayana sakitu anu kapihatur di lembur insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui kalayan urang sadaya mugi aya dina ginanjar kawilujengan salamina. Wargi-wargi sadayana panutup catur pamungkas basa ti pribados ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.